Rolling action tah aya aki-aki datang ke urang nyebutkeun kieu jang cenah panggieunkeun peso anu ciga dina ongleng cik urang teh bah naon ongleng eta cenah barudak anu sok baralanjat tina HP ge cenah oh cik urang teh balain ongleng atau online cik urang teh aya wae tapi da aslina euy teu urang mah rata-rata kolot teh nyarebutna teh ongleng sia euy lain online tapi urang yakin sih deuk teu maraneh oge moal jauh beda nyarebutna teh bakal kitu bahkan urang kamari pernah aya nu ka dieu sarua kolot aki-aki cik urang teh bah urang moal bisa kapanah enak marek nyipu cenah eta ka ditu heula cik urang teh ka ekspedisi naon cenah ekspedisi jang eta cik urang teh ka JNT naon cenah JNT oge eta cek teh barek ngirim paket oh gitu pakara sia euy arapaleun kitu da disebutin kitu mah tapi aslina euy tah ieu pesona teh bahan kumaha cik urang teh anu tina ongleng teh gitu eta cenah jang anu panyisitan tapi bentelu lain bentelu rada buntet cik urang teh teu apal bae ki gambar dina kertas tah sanggeus digambar dina kertas serupa lah ngadeuketan dina kieu tapi da gambarna teu pararuguh oge tapi cik urang teh bah lah urang tebak we nya tah gambar mah sapertikeun kieu heuh bae cenah nyarahkeun we kumaha ujang nu penting abah mah jadi soalna ieu heuh hayang kargi nyisit cenah engkena teh oh cenah oh berarti kieu teh rupana teh bah tah ieu ku urang langsung dieksekusi tadilah singkat cerita geus kieu deui nya ku urang teh tuh dibere sogatan belah dieuna ngarah rada keren cik urang teh bah ngarah rada kekinian heuh sok nyerahkeun sareng pokona mah ka ujang nu penting abah mah nampa beres cenah ulah pohong ke gagangan oke cik urang teh sidadan lah eta mah gagianana engke ku urang dibikeun cenah teh bah ku abinya antosan cenah teh abah mah standby di dieu bari udud cenah bari niuh kopi moal cenah abah mah tos lirean heuh bae cik urang teh gitu lah. Tah ieu singkat cerita alias ceritana disingkat enak ku urang geus dina bah dieu ieu ku urang dipoles make hamplas susun nya tah ngarah leuwih jos ngarah leuwih herang tah ieu ku urang dina proses tadi ditempa alias dipetrek sanajan ieu teh sabaraha mah geus ipis nya tah ayeuna urang sipu heula kitu nya tah ngarah seukeut pisan duh sakolotna ku urang tah mata kurung kieu teh ieu teh heuh naon asak pisan meuleumna bae ngarah kolot ngarah seukeut cik urang teh bah nya heuh sok cenah bae pokona mah cing madep we oke cik urang teh bah dagoan. Nah, ieu geus jadi deui guys, urang gagangan heula ka si Dadan euy, pokona mah si eta tadi hampuradan ci urang teh maneh diganggu euy. Sabarna mah si Dadan teh keur dahar tadi teh ku urang teh ngan, manehna cenah bae cenah urang pigawe heula bae dahar make deui bisa deui cenah kalem lah pokona mah. Nu penting ieu jadi heula. Oke ci urang teh lah demi mementingkan ayeuna pemirsa anu sok lajo kana video urang ieu, manehna euy si Dadan rela euy pokona mah daharna eureun heula sia disekat heula. Tapi tah ieu singkat ceritana mah geus jadi tah ieu euy pokona mah si Abah euy atuhun pisan sia dibere ieu ku urang tapi aslina euy pokona mah tah ieu ge rada keren cik urang mah kitu nya nuhun lah maraneh geus lajo kana detik ayeuna maraneh the best. Euy jempol jempol nya Kade.